ya di negara batur mah geus Mesir, geus Syria, tambah di Palestina. Beri berita-berita anu datang ke urang mah ditayangkeunana hanya sepihak. Lantaran nu boga sumber berita na Yahudi. Oh, berita-berita anu arah asli datang ka urang berita Mesir teu asli. Berita Syria teu asli, berita Palestina teu asli. Hese aya ngangan berita nu asli. Kumaha nu sabenerna kajadian di Palestina asli, urang teu nyaho. Lantaran sumber beritana urang teu sepihak. Ki Yahudi nu boga ki satelitna. Gara-gara di urang dijual satelit. Mantak ternyaho berita nu asli. Berita Mesir kos kitu tepugu kumaha juntrunganana, Syria ternyaho juntrunganana gitu keneh, Palestina ternyaho juntrunganana. Lantaran di Indonesia eueuh nu ditunggu berita keaslianana. Di dieulah karasa eueuhna Gus Dur. Baheula masalah kejadian baik. Kurang di Arab iraha ya Gus Dur muncul. Asalnya na ngomong bacaya nyaho aslina. Eueuhnyana urang bener-bener kehilangan saha nu ditunggu berita keaslianana kuari. Saha nu ditungguan kuari berita aslina eueuh. Urang nungguan NU milai NU-na. Nungguan Muhammadiyah takabur. Nungguan ti parpol kos kaditu boro-boro nyana nyaritakeun keaslian berita luar negeri, ngatur posisinya nage aing di mana riweuh. Di saha ieu kuari ilmuwan mana nu kurang didengekeun ceritana, nu asli, nu urang percaya. Di organisasi mana, ti ilmuwan mana urang ngadengekeun di Indonesia mantak atuh geus we pa bisa-bisa berita teh kuari panyaho-nyaho panteu-nyaho. Jadi ti urang jeung urang we ngobrol teh media geus disundatan berita teh 20% dia boa aya boa benerna 80% kabur lipisi atuh kitu keneh jelema nu ngarobrolna teu bisa dipercaya. Haji urang ieu kasaha coba bersandar jang berita hese. Ieu berita teh kumaha nu sapuguna geus kuari we neuleuh di televisi bae kabege kejadian Mesir, kejadian Syria, kejadian Palestina. Sedengkeun eta berita teh ya nu bogana Yahudi. Atuh geus urang dibobodo. Nu kajahoan ku urang mah atuh kematian Palestina diberondong dibom sekian ratus sekian ribu berita Yahudi na nu paeh sabaraha teu jaho urang apa nu paeh hiji-hiji acan mah perang nu paeh perang mah kajen nguku bage meureun 10 hiji mah aya bae tapi berita sugan Yahudi ngagoler kabeh berita lah Palestina bae nu malalodar nu pararae Yahudi nu paeh hiji-hiji acan perang Irak nu parae teh orang Irak bae ai multi mana nu paeh hiji-hiji acan masa perang nu paeh di urang ge gelut memperjuangkeun limbah nu paeh aya eta kitu limbah eta teu kawa iya badana bagi sabilillah di Palestina asal paeh seuri anakna paeh di medan laga bapana ngadoa masya Allah mudah-mudahan kula nyusul coba eta nu berita ka urang mana coba nu careurikna bae ditayangkeun teh padahal di Palestina begitu paeh nyana seuri lebih duluan mereka dia langsung ke sorga aing macan puguh coba eta nyana geus boga tekad paeh sorga. Masya Allah karim itu desieun datang ka kuari diberitakeun orok-orok para raih geus moal aya deui bakal neruskeun Palestina di mana horeng pemuda jeung pemudi beak dibom kadituna geus moal aya nu ngalanjutkeun deui bohong kabohongan kumaha nu biasana tilok anakan ngadadak anakan
nu biasa rene hiji eta mah aya aturan opat sakalinya lahir ka kawasan Allah Subhanahu wa taala kumaha eta jih kuari mah 2 4 anakan teh ngajuru bahkan leuwih dahsyat deui di urang can kawin ge anakan eta leuwih dahsyat di urang mah kuarikul adat tah mah budak ngan nu di ditu mah sorga nu di dieu mah jahanam tah mah tuh oh eta kamonesan Indonesia leuwih tibatan di Palestina. Palestina mah anakan aya bapaan. Di urang mah geus model da pokona Indonesia mah. Antak Amerika resepkeun model apa teh gini. Nauzubillah min zalik wa min zalik. Nah, kuari berita ISIS. Luar biasa. Datang ke Muringkak bulu urang. Ieu mah sakadar bae ISIS eta adalah prajurit Osama bin Laden nu baheula memperjuangkeun Irak katangkep ku Amerika bawalah ke Amerika lantaran ih hebat jasa jelema ditembak teu daek paeh digodot teu paeh adu kekuatan diadukeun jeung Amerika 40 Amerika ngagoler kabeh ye hebat ya budak bawa ke Amerika cuci otakna terus setrum dicuci dieusi lah lantaran kehebatan ilmuwan Amerika digodog dicuci dalam jangka sabaraha tahun berubahlah manehanana berarti kuari dieusi bahwa di otak mate kudu aya khalifah berarti kudu beat nah sahabat nu teu beat kanyana tembak bunuh lantaran geus pol jasa kos kituna dikencarkeun nyeun lah organisasi Amerika teh ngaranna ISIS eta teh bahasa Inggris di urang mah lain ISIS ice ege jadi hampir sarua tah nulis ISIS tah dikaluarkeun bareat jelema nu barodo mulailah datang ke mujahidin kita beat lantaran ieu teh neuk yeun khalifah nyana loba ya nu neuk yeun khalifah HTI deuk yeun khalifah wallahu alam akur jeung teu nu jelas mah seperti kitulah tah maka mujahidin dititah beat teu daek nu teu daek dibunuh harita kana jeger tembak masyaallah lumpat ka Syria datang ke kiai kita beat lantaran ieu teh memperjuangkeun agama nuzara tembak lantaran ieu ngagungkeun nu geus paeh musyrik ka Allah bae ujung-ujungna engke nu toab ge dibunuh bahkan Baitullahna dirusak lantaran kita ibadatnya ke Allah ieu jelema geus mempertuhankeun Baitullah tembak geus sabaraha puluh kiai nu ditembak Yaman ditembak Syria kiai ditembak di Irak ditembak hebat dah Amerika teh kos kitu teh yeun ISIS atuh sababaraha mujahidin geus katembak mungkin ratusan resahlah di Timur Tengah cuman cek ahli politik kok dimunculkeun ketika Israel terdesak sih urang mah teh nyahokan berita teh ngan saukur Palestina bae anu terdesak iya hakikatna asli nama Israel teh eleh terdesaklah Israel dipunculkeunlah ISIS kan model kos gitulah beruntun batur mah urang mah nata urusan perekonomian perpolitikan mun ieu mun ieu kieu main catur bae lamun ayeuna Jokowi menang menteri agama saha menteri perekonomian saha menteri geus ditata rancanganna lamun ayeuna Prabowo nu jadi saha nu jadi menteri saha nu jadi eta lah ketika akur teu akur bakal ieu ganti eta kos kitu batur mah strategi perang nah lamun Palestina terdesak moal dimunculkeun ISIS ketika Palestina ngadesak Israel dimunculkeunlah ISIS dunia resah geus lain ka Palestina deui lantaran mujahid teh ditembakan Yaman geus aya 20 kiai di Syria geus aya 30 leuwih kiai di Jepang geus aya 18 mungkin 20 kiai
Nah, datanglah berita ke orang di Indonesia geus aya 2 titik ISIS. Nu bakal ditembakanana iyalah kiai nu sok pidato. Mulai hiji pudoli. Cek pudoli ngomong cenah mal berit mal ceramah dia. Sabaraha teh. Ceramah dageun teh target teh pokona betul. Iya kita rarese kuari resah kiai resah mulai Abu Bakar Ba'asyir kok narima aya naon sih aneh karena kedatangan ISIS sedangkan kos itu patut ISIS teh ditinjau dari segi membuat khalifahna urang satuju lantaran jangan gempur kafir tapi lamun ditinjau bahwa ISIS teh lain kafir anu dibunuhna endahan mujahid kiai ustad diberondong masyarakat betedek beat taehan mungkin geus ngarebu meureus resahkan urang kuari tapi Allah Maha Kawasa anehna asal manggih kafir ditembak di kujana aya tentara Amerika pan babargan jeung nyana ISIS mah Malik kayana iya ditembakan geus sabaraha ratus di sarua bae Yahudi ditembak mereka karena udah genjana kan gak hiji jeung Yahudi Malik Yahudi ditembakkan cak Amerika pan kiamat ya wah berapa ya urusan dia geus sarua Islam ditembakkan kafir ditembakkan sedengkeun nyana lamun ditembak teu teurak dipencit kita teurak dipencit ieu kuari kesulitan maka larinya ke Irak digempurlah Irak ISIS ku Amerika di mana baik kuari aya ISIS digempur ku Amerika buatan Amerika kuari nu ngagempur Amerika sia mah cek Amerika teh nyieun-nyieun bae kita ke Amerika diembung sedangkan senjata nu geus dikiriman ku Amerika loba jasa di awal ge kan geus kanyahoan ku ahli strategi mah tembak kiai dele kitu peluruna begitu dipeluru dia dele oh buatan Amerika berarti buatan Amerika geus kanyahoan ti awal ge ngan di kitu dirahasiakeun kuari mah geus lain rahasia deui sebab tentara Amerika na parae bingung cek Amerika kunaon jadi malik ieu bedana cenah ieu ka Amerika siap ngan deuk nembakan urang Amerika ulah jadi ulah ke Amerika aing parae aku hari ger digempuran ISIS kan Islam keneh nu anu hancur mah di Irak geus hancur deui berarti di mana aya ISIS digempur ku Amerika nu hancurna Islam deui nah ku hari keur meujeuna kos kararieu lah kaayaanana ieu ISIS pohar jasa cuman geus loba nu beunang katembak lah anak buah nama tinggal ieu nu aslina nu hese jasa di mana nyana aya ditembak di mana aya nyana dibom sedangkan nyana babarengan jeung Islam nah kuari keur eueuh di tangan di Syria eueuh di Palestina eueuh di Mesir eueuh keur kabeh di Baghdad ditembak dibom eueuh ternyata aya di Cikupa antak sehingga ada Cikupa ya di Citra sehingga ada bahasa bom nyasar tadi geus ulah sok ulin ka Citra lebat tukang jagong di sing ade cerita karamean dunia seperti apa iya secara global mah seperti kos gitu Palestina terus-terusan kuari dek ngahajar Israel lamun cerita hawa nafsu mak geus tanggung ngan lain cerita hawa nafsu cerita memperjuangkeun kuari geus kadesak Israel teh aya rupaena ribuan sarua bae sadegeun nya pan saeutik jadi kuari aya sisa-sisa ada saeutik ge aja salah letres deui salah letres tentara Yahudi teh dikiriman ku Amerika 20.000 ti Amerika datang ka ditu embung perang tentara Amerika salah letres teh sarua Maha Kawasa Allah saya orang menceritakan Maha Kawasa Allah dikirim di Amerika ke Israel datang ke itu embung perang. Ya kok mah coba ayo. Sak panglima Amerika terus dia dikirim ke itu tidak perang kurang embung.
panglima bae cenah turun ka dieu. Kumaha rembungan perang. Nu mentak embung kunaon? Lantaran kadang-kadang aya prajurit datang secara gaib. Langsung nembakan. Kan teu ditembak kabeh saparo aya ngobrol jeung disingsieuna. Deuk kumaha teu stresna. Perang sia hayo sia. Neraka dihareupeun sia. Nyana kan bingung stres lah nu aya. Satu, kedua boga senjata anu 2 kilometer leuwih bisa nembus. Ieu Palestina aneh. 2 kilo. Geus tenang-tenang we ge tentara Yahudi teh dihajar ti jauh. Golepak. Coba. Cek nu sejen ti pan ieu jauh amat. Ternyata diberitakeun bahwa jarak 2 kilometer lah ieu penembakna. Ji. Enjana kekikian-kekian goler deui. Cek babaturan apa yang bahaya? Stres, sumpah deh. Jadi batak salah stres. Abis mantap, masya Allah. Di itu mah stres ge perang di urang mah stres teh ditinggalkan ku pemajikan. Stres sarua bae. Waalaikumsalam. Dari mana mas? Baru jadi kula ti anu. Kunaon ieu ka dieu? Mantap cai kiai. Kunaon? Pamajikan kula milu mudik. Teu bebeja deui. Wah stres kuari. Pamajikan anak milu mudik jeung batur tanpa bebeja ka salakina. Ya bodoh teh malah lagi kos kitu. Pamajikan milu mudik jeung nu sejen kawin 3 sakaligus. Yo, leran sama budak. Lo ayo jejerkeun. Pamajikan datang teh simana sia? Milu mudik jeung da, nyata aing 3 geus kawin deui tah. Stres kan pamajikan anak. 2 stres, laki dan suami stres 2 anak. Macam-macam sebab stres. Nah iya sepanjang Ramadan, kemudian Syawal, urang mah ngeunah dahar, ngeunah nginum, ngeunah sare, mudik ke Jawa Tengah, Jawa Timur, nu kaseberang balik deui ka dieu. Di batur mah keur mempertahankan sejengkal tanah supaya ulah benang ku Yahudi. Para raeh anak incuna. Jol bae kamari tanpa diundang urang Palestina datang ka dieu. Pan model eta. Aja bangunna tenang we. Nyaritakeun perang ya perang mah biasa bae teh cenah. Suhada-suhada yang telah gugur sudah duluan ke surga caknya. Yang di Indonesia mah yang menonton belum tentu ke surga. Ye beneran sih yang ngomongnya. Tenang. Dek naon teh jadi orang Palestina ka dieu dititah ku guruna teu sambaragat gitu. Boga guruna di Mesir, boga guruna di Afrika, boga guruna di Palestina, di ditu nu guru ka hiji Palestina, kedua Mesir, 3 Afrika, kaopat aya di Indonesia, kemudian masih kene aya di Yaman, mantak engke nya bakal ka Yaman ka guruna deui. Nah iya datang ka dieu titah nempo nyana ku guruna sarua. Dianterkeun embung. Jana mah datang ka dieu sorangan, balik sorangan. Wallahu alam. Palestina apakah dekat Pangodokan? Ya orang itu tahu misteri ya tamu. Wallahu alam atuh buahnya buah henteuna. Teu jaho urang mana di mana cicingna, di mana dumukna guruna ditanya saat teu ngamejakeun rahasia cak jana. Tuh, ke bakal datang deui ke ka dieu ceukna kumaha diperintah ku guru. Urang teu ka Palestina tapi urang Palestina nu ka dieu. Aya naon di Palestina? Di Palestina teh aya Libanon, terkenallah Lubnan. Gunung Lubnan eta teu terlalu luhur, didinya lah perkumpulan para aulia Allah sadunia. Setiap ayana naon kumpul menunggu perintah ti Gusti Allah numpedak perang Palestina kuari mun ku urang dijabarkeun loba keanehan-keanehan. Geus puguh bom-bom anu ditikrek-tikrekeun ku nu gaib berupa kuda, lain hiji lain 2 bom. Kapal gitu keneh nu diluncurkeun tanpa awak ditepak wae kitu neguling ragag. Bingungeun Yahudi. Aya deui ketika perang aya nu merean bae korma jelema ti mana meureun datang. Aneh
ketika perang kan lapar jol be jelema lain make pakaian tentara make pakaian biasa mawa salipi kan salipi mah tuh orang saketi meureun mawa salipi ya enggak bagi korma dek model itu pada sama di Libanon mah di Palestina mah aneh dibabagi kunyana eta prajurit jeung tentara bingung jelema ti mana eta mawa korma muncul teu make pakaian tentara sedangkan teu bisa asup orang asing makadinya makanan ge sulit tapi nyana bisa ngababagi ke geus beres dibabagi cainan seuing saeutik di inuman kunyana ke eueuh deui deuk kumaha coba ieu malah bener-bener bawa salipi ya mah Cameron gitu dah ya Allah ya Rabbi masalah kajen kuku mage mun lain urang saketi kajen kuku mage urang kadu merak eta atau kadu hejo aneh kan anu di jero nu tutupan di terowongan eta teh kapan di barere kormana sapoe teh hiji jadi sabelah isuk-isuk sabelah deui jang sore di dalam bulan puasa jang buka setengah jang sahur setengah eta teh korma hiji geus dipersiapkeun sedengkeun cai makan eueuh cai mah teu dibere teu nginum makan hese kaanehanana ketika endeup nginum eta batu-batu kalaluar cai teu diberitakeun kan ka urang leg-leg ku sia TV berita kos kitu aya teu eueuh ayo ku sia nguntulkeun teh TV HP nu aya cangcut malulu pugu di HP teh oh itu keadaan Palestina emang kumaha gitu Masya Allah. Oh, ketika aya nu ngahalangan eta teh mobil tank baja, jadi jalan teu bisa keluar. Ketika tankna berubah keluarnya dianggap geus pararae. Lantaran sabulaneun sedengkeun ieu geus 40 poe, begitu keluar kaget. Asli apa ririwa? Nah, begitu ditanya asli, kok bisa kuat seperti eta lah. Jadi di jero guha teh aya nu merean korma, aya nu merean cai. Keanehan Palestina emang kumaha montok bukit dahsyat bae ngalawan ka Israel teh. Lantaran naon? Orenganan teu kudu aya nu mere, teu kudu usaha ketika Allah kitu deuk mere melalui batu, melalui orang asing dan lain sebagainya. Per detik ieu masih kos kitu. Cara ricing, ke lapar, jol, bae jelema. Lain orang Palestina, orang luar. Mantak cina banget nama orang Indonesia. Beneran ini masih seru sih. Banget deh orang Indonesia. Rupa ada orang Indonesia, pakaian orang Indonesia, merah. Mantak di Palestina di itu terkenal orang Indonesia. Orang Indonesia terkenal. Nah, ini orang Indonesia na orang mana? Nyaho ieu urang mana ieu urang Indonesia nu ngababagi korma nyana geus jauh nu mantak kayak urang Palestina ka dieu ge berarti kan teu sembarangan di ditu anu ngababagi korma beungeutna ieu kos urang Indonesia nyana ngobrol meureun di ditu oh minen ente di mana ente ternyata nyana teu bisa bahasa Arab saya mah ngaing meti kulon oh kulon itu berarti asal iya mah baduy ngaing-ngaing kieu mah kan eueuh beritana seperti kieu eueuh beritana pernah aya nu merean roti segala rupa sebelah sewang montak istimewa perang Palestina ku hari paling dahsyat terus serangan-seranganna luar biasa berita ka urang hanya separuh berita ternyata di itu aya orang Indonesia loba di Palestina orang Indonesia loba keur mejeuna udah nembak kieu teh cek bentar gua aing nu nembakna si orang mana Allah ngomong cenah atuh teu ngartieun bade itu Arab ieu Sunda iya itu diantep itu ayo tembak dua kena tembak kena beres bikin deui lep eueuh iya kamodelan kepala perang Palestina seperti kieu
Batak Amerika kewalahan lainnya senjata beak tentara Israel ge beak dikirim ka ditu teu dek perang mentalnya gencetan senjata nu minta gencetan senjata kan Israel lain Palestina tanda terdesak berarti iya orang Palestina mah dek menang dek eleh perang terus bae kan pokokna aing mah perang menang eleh perang terus hari Israel targetnya kan menang orang Palestina lain eleh menang perang terus mana saya mah kok gitu saya mah kok gitu batu aing mah urusan perang menang atau eleh penting perang terus. Masya Allah dinasihatan ku Mesir ku Syria dan lain sebagainya teu bisa dek milu perang hayu henteu nonton lain lalagat urang mah kuari berita teh anu dideuleuna nu parotongna nu katembakna teu nyaho di medan lagana kos kumaha sebab eta mah nu teu perang Pak anu ditayangkeun mah nu teu perang atuh tah mah masyarakat leutik ye cek otak urang ge kok ke kitu amat di medan lagana tuh coba sorot tayangkeun eueuh nu disorot teh anu jelema hararees nyusuan atuh kos kitu mah ditayangkeun dada tuh pasti paeh ditembak ku boro-boro ku senjata ku pepletokan tepes nu di medan laga ku sia tah tayangkeun wes teu ditayangkeun je kada batak tara renang we model segala ngaroko di Samsu menang di mana eta di Samsu lamun lain di Indonesia kan hese Indonesia tuh bukan kayak gitu kan orang mana orang Indonesia ada teh orang wallahu alam kos gitulah kejadian seputar perang Palestina. Mantap ke ulah kaget besing ke di dia anu dikirim ke Palestina. Ditunjuk ke kukulat. Berangkat ya. Ngan salaman mereka indung bapana nyaho teu balik deui bae geus pokona mah. Tapi loba ieu nu geus daftar. Geus kula siap ke GGI. Siap berani amat hutang gede jasa gitu. Aing badigan perang bae lah ka ditu. Aya deui kula daftar cenah GGI. Kurang emang pemajikan derek jijing di imah maning perang bae guys dari itu jadi motif nu perang deh ka urang macam-macam nu gede hutang ditinggalkeun ku pemajikan anu bobogohan diputuskeun tah frustasi ngaranna teh mah tapi nu jelas loba keanehan lah seputar perang Palestina per detik bahkan loba Yahudi masuk Islam arahan muncul ISIS jang ngiruhkeun suasana tetep bae nyana endahan berbalik tembakan Yahudi ngan modelna ku ari mah saha bae ditembak jadi kan risi aya Islam tembak aya Yahudi tembak aya Amerika tembak aya siap maksudna naon ieu tembakan bae aya manuk tembak jatuh puguh maksud ieu ieu ISIS. Nah di urang teh geus aya ISIS teh sarajan digembor-gemborkeun di Bandung ketika ceramah di masjid jangan terpancing oleh isu ISIS. Terus di Jawa Tengah jangan terpancing oleh isu ISIS. Terus di Surabaya jangan terpancing oleh isu ISIS. Belum tentu ada kumaha kapan Abu Bakar Basir geus menyatakan ada. Berarti kan aya. Nah, kuari keur digodog saha anu bakal bisa numpaskeun ieu ISIS nu geus aya di urang kuat jasa kayakinanna. Nah, mata kuari keur dipertimbangkeun andai kata Jokowi nu menang bisakah nyana numpaskeun ISIS. Seubeuh siapa heran. Bangun tuh percaya teh gitu. Andai kata Prabowo mampukah dia iyalah nu keur dipertimbangkeun terus jadi lain urusan kalah dan menang lantaran ieu pergolakan di Indonesia kahareup aya sababaraha anu ngarecokeun hiji kadua ieu bakal RRC milu di Indonesia. Lantaran Jokowi didukung oleh RRC berarti Cina mentek Cina 100% ngedukung Jokowi. Hiji-hiji acan Cina anu milih ka Prabowo. Di dialah ditilihat cek ahli politik kok jadi kieu cilaka ieu bakal kaharep keur digodog lah kuat. Tenang, kalem heula.
Emang kiai milu atuh aing mah milu di sawah. Itu penting nu mamana ge kuari bakal peat lantaran kahareupna pohara. Urang mah sakadar memperpanjang kontrak Amerika lah dan lain sebagainya lain eta. Tetapi kahareup geus kanyahoan bakal gerakan-gerakan saha nu bakal mampu. Sebab ieu peperangan berlanjut di ditu. Lamun terus di ditu milu Mesir milu, Syria milu ka Palestina, Turki milu, didinyalah bakal milu sababaraha negara. Di antarana Indonesia ge luar biasa kan ka Palestina. Bakal milu. Nah ieu saha ke anu menjembatani. Manta kuari nu boga pencak gara siapkeun. Pencakna jang naon kiai jang ka Palestina lain ngemupuhan bapak bae minimal malah. Ramai urusan negara, orang menceritakan negara seperti itulah. Insan perpolitikan, perekonomian anak, perbudayaan anak. Lamun orang nyaritakan Inggris. Perang kan butuh biaya. Israel ngebom Palestina, butuh biaya. Sabaraha hiji bom. Biayana meuli bom di mana? Tah eta teh anu ngabiayaan urang. Ketika orang belanja di Lipo kan eta teh boga Bill Clinton. Didinyalah dana dicokot per benda sabaraha persen dibawalah ke Amerika pakai ngebiayaan Israel. Nu dibunuhna Islam Palestina nu ngebiayaan anak urang. Ayo sia lebaran kamari kan baralanja. Indomat teh teu kabunga umat Amerika, 2 sekawan Amerika kula pernah dicaritakeun. Ka mana-mana kuari. Per satu benda aya jatah lah. Jang 2 hiji kristenisasi pembuatan gereja di Indonesia. Nomor kedua di samping pabrik-pabrik. Eta Indomat. Nomor kedua dana tersebut dikirimlah ke Amerika untuk membiayai Palestina untuk PY Israel. Orang mereka bulu kan lamun kos itu. Satu sisi orang butuh balanya ke Indomat. Satu sisi orang di jerona kos itu. Baheula mah aja pabrik-pabrik ya ikat, ya engsel, ya anu eta teh pan geus kanyahokeun. Di jerona teh ya aya dana untuk kristenisasi. Nu digawena urang Islam. Da kumaha deui atuh? Memang kos kitulah perputaran perekonomian jeung perpolitikan. Pantak kuari anu paling ditinjau anu teu pula pilu. Sanu teu pula pilu? Salap. Di Irak aya salapi, di Palestina aya salapi, di Mekah sanajan Wahabi ge aya salapi. Nu baheula mah Said Maliki terkenal ku ari putrana Said Abdullah. Kemudian di unggal negara salapi teh aya bae. Nah, paling loba salapi teh di Indonesia. Di Indonesia membuah pahara jasa. Di Irak aya tapi terlalu loba. Di Palestina sanagara Palestina aya hiji doang salapi. Pondok pesantren salapi ngan hiji. Lain-lain formal pendidikan non modern di Syria di non Yordania nu sakitu deukeut jasa tah ka Palestina teh deukeut kemudian negara kelahiran para nabi neangan nu salapi teh hese kula nanyakeun teu nyartieun kula nanyakeun sababaraha nu ditanya ayalah nu paham aya ge hiji 2 doang leutik di sisi saeutik etalah cerita salapi sabi ini menjamur mah di Indonesia doang. Mantap ketegeran Indonesia luar biasa. Negara lain mah dijajah ku Amerika. 1 tahun 2 tahun berubah. Urang dijajah ku Belanda baheula 3 abad. Ditambah ku Inggris, ditambah ku Jepang. Tetep bae mau kaneron bae. Teu robah. Urang kulon atuh biasa bae. Kulon kos gitu. Urang Tangerang kos kieu bae. Urang Garut kos gitu bae. Eta dek ngabalikeun budaya pang babari-babarina tapi di Indonesia mah hese. Hese orang Indonesia mah. Bangun huae. Tapi nya mah kos sireum cek urang Bandung teh mah sireum ge katincek mangegel. Eta teh pribahasa ulah kieu sireum katincek atuh paeh. Ulah kitu. Bahasa teman-teman lain pribahasa. Tuh sireum katincek-tincek lain mah ngegel. Eta teh bahasa priangan. Manda orang Indonesia mah sanajan wae ye wae gelut atuh hayu bae dek eleh dek menang boro-boro agama di Indonesia mah awewe be digulutan perebut awewe segala penting etis eta kos kitu di Bamala mah eueuh di Indonesia doang
mending mun diperebutkeun geulis henteu deui nya nyungir gitu. Nah iya seputar orang bulan puasa kejadian seperti kos itu masih berlanjut. Tinggal orang nonton anu bohongan anak nu semina nu semuna asli nama tetep hese. Hiji jelema nu ngajelaskeun tentang nu asli. Berita nu asli urang teh haus sayang berita asli na kumaha. Bagdad kumaha keaslianana ku ari teh jauh setelah daya Gus Dur kabehan di Indonesia kehilangan. Naon sebab sumber berita asli mah. Sabodo teuing nu penting mah urang kuring mulayan urang tadarru babalik ka Gusti Allah melalui pengajian. Urang cas deui pemikiran urang supaya gairah ibadah urang leuwih mantap, gairah urang leuwih prima, keyakinan urang beuki mantap. Urang mun geus boga yakin ka Allah teu sieun ku lapar